Ih, asa kangen gua kasih Enoy. Kamana nya eta budak? Kumahanya kabarna? Kok gua kangennya ke si Bolot Olip? Apa teleponnya? Telepon ah. Kebeneran ibu budak nelpon. Halo? Halo. Jawab ke naon aing nelpon teh sia mah. Ieu budak cicing wae. Tanya-tanya kabar ke aing nelpon ka sia. Badan lu makin lebar. Dahar wae sih. Jadina we beteng lu ngalebar gitu. Tekangan apa lu ka gua? Ka imah gua atuh ayeuna. Sigana gua kudu ka imah lu Delip. Yang ke satunya gua OTW. Ya Lila amatnya ibu budak, geus jam sakieu can datang. Assalamualaikum. Lip. Lip. Ih, kamaran apanya? Kajero apanya? Jero ah. Ih, kemana apanya? Mungkin neh wae geuning. Geuning aya dia. Cugan gua teh lu buntelan baju tadi. Bisa wae emang gua mah kos putih salju. Nuhun Pi, gua cari-cari jor tepok hareupeun. Sorangan lu ka dieu. Henteu jeung babaturan sorangan urang ka dieu. Mana atuh babaturanna lain ajakan asup. Nah, iya bener. Biasa nage urang sorangan ka dieu. Atuh lu mah lain ajakan asup ka dieu. Heueuh nya. Cuaca kieu mah emang pasna urang ngarujak, Lip. Oh langsung ke puncak. Ya udah tuh orang langsung ngarujak we yuk ah. Ari elu naon ngeunahna ngarujak sabari nungging. Geus gelo ieu budak. Ari sia mah kalah moyokan kos munding jeung badak karake kapanggih geus ngajakan ribut. Ari elu boga kahayang teh hiji-hiji naon sih? Geus hayang jak hayeuna hayang tutut. Tuh, ayeuna malah moyokan kos buntelan hitut. Kunaon sih maneh? Geus atuh ulah bahagia kitu kapanggih jeung gua teh. Tenang we ke ku gua dikabulkeun hiji-hiji kahayang lu. Tah geuning nya da sorangan nu kos munding jeung buntelan itu teh maneh. Geus aing lieur Geus arek sore ieu isukan deui we nya ngarujakna. Soalna urang rek kajemput cina paheula. Ih, ieu geus jam sabaraha? Geus lah isukan we nya Noy. Sia bisina rek kajemput sinapa? Yang geus teh nya urang arek balik. Lip. Lip ka mana sih? Ini di keneh. Lip. Lip. Ai sia nanaonan lain geura balik. Ai perasaan geus ka mana di keneh. Geus teh nya assalamualaikum. Jelema teh pan ngaleos wae, lain assalamualaikum. Ai lu nanaonan lain geura balik. Saya di keneh aing can ngomong. Can ngomong. Geus lagi gua sorangan ka dieu kitu. Nah iya bener, gua sorangan ka dieu biasa mah sorangan gitu. Pinter sih. Sia mah nyeri teuing demi Allah. Aing malaunan. Ayo bro.